kieu. Ayo daun sampur. Tah, ieu di daun sampuan, luhurna kecap deui bae. Aing teh di kanang kue kan. Kayak huluan, tah. Bebek angsa dikuali. Heeh. Nona minta dangsa 4 kali. Heeh, benar. Karek di 3 kali si leuleus. Heeh. Boro-boro 3 kali. Ah. 2 kali keseset. Akuana di dia dia bentar. Wah, mantap ini mah. Gereng. Ada daun tangkil, daun singkong, daun caya-caya, lah pokoknya masa bangsa ning dadaunan we tah. Ngaranna naon teh? Naon ngaranna? Lain. Bodas, koneng bodas cenah ge. Ada Kang Kinoy. Ngupas. Kunyit alias koneng. Oh, koneng. Tapi koneng. Di kota mah kunyit gitu. Oh. Ada Kang John. Tuh, Kang Dudung ketagihan tuh. Ngalewat. Ngalewat hayo. Ketagihan main di perkampungan enak ya. Bosen di kota we nya. Orang Jakarta Pusat itu. Pusat di kilometer 0 tuh nya. Di Kang Ade, ini mah pemain lama ya mah. pemain daun asli. Tuh Kang Rohman tuh. Siap. Dia mah mancing mania ya. Siap lah. Coba dia mulai dah. Nah, sekarang ngaliwat jeung daging hayam namanya di kampung ge daging hayam tah. Tah, Menteri Desa karena. Oh, Menteri Desa. Saya daging hayam di kampung ge tah. Bisi pajarkeun eueuh gitu tah. Tah, ieu teh engke teh digodog, direbus gitu tah. Kayak piceun caina, airnya dibuang nanti dimasak lagi. Caina dipiceun kayak diasakan deui gitulah cek bahasa Sunda nama. Bumbuna itu nya. Oh iya, bumbu. Naon teh sebutannya? Jahe, koneng. Jahe teh jahe, koneng teh kunyit, cabai rawit atawa cengek. Terus nanti gula merah, terus katuncar, muncang atau kemiri, bawang merah, bawang putih, tomat, nah gitu teh. Lah segala lah ini, segala bruki malah, ini gerak. Ah, ayeuna digodog tuh nya. Godog, mun digodogna nanti ngaranna teh direbus. Tangke di caina dibahekeun. Nanti pasak jadi bersih ya. Tuh hawu pedesaan. Dipasarin rumah tangga batu. Tah bumbuna geus jadinya, tinggal digoreng ke. Buat ngarenos di kuahnya dia. Tah diambil lagi nanti airnya dibuang. Tuhnya segala tadina daun yang nanggung di leuweung ya. Bismillah. Lain kemarin ngecor lain kemarin ngecor ya. Ieu tah daging naon tadi teh daging angsa dikuali. Teh dangsa 4 kali teh. Ieu tah. Ieu tah dagingna. Ieu lah eta nya. Nah ini sayurnya tadi videonya belum sempat. Ada daun tangkil, daun singkong, daun caya-caya, lah pokoknya masa bangsa ning dadaunan we tah. Udah dangu si Agus 3 tahun leungit di mana ayo bebek aja. Aduh, lagi lah tuh aing. Hah? Ngaliwat di urangnya. Oh, sok. Ieu mah jeung barudak kota yang ngilu ka kampung tuh.
Kumaha ieu euy. Nyawa gitu bisa ngomong lah, kumaha geus kitu we lah. Mana Jang cai Jang? Tuh, sekarang bagian masak. Iya di panci? Iya. Tuh, bagus nih, hoki. Iya, siap. Tuh, Pertama ya digoreng dulu ya. digoreng. Lihat. Nah, bumbunya digoreng, kayak di banjur ku cai nya Ya, asapnya. bener. Oh, di caian bae. Grup we daging nang kete. Tuh. Ah, langsung grup daging hayam. Bebek. Oh, bebek, sugan teh hayam. Angsa di kebalik. Lain siga hayam. Bebek angsa dikuali. Heeh. Nona minta dangsa 4 kali. Erek di 3 kali sileuleus. Boro-boro 3 kali. Ah. 2 kali geus seuseut. Eta anu teh disebut daging hayam bebek angsa dikuali, kuali di bebekan teh. Ini kerah kecap langsung aja yuk. Tuh dikecapan tuh. Aduh, mantap teh pokoknya. Aing. Ini mah pohon bae. Tah, ieu daun sampeuna geus disepakat ieu mah. Nah, di daun sampeun mah jadi kieu. Bucan dipencetnya tadi teh. Aing mah tegangna tadi dipencet. Kieu. Ayo daun sampun. Tah, ieu di daun sampeun, luhurna kecap deui bae. Aing teh di kanang poe kan. Duluan tah. Tuh. Kayak dituruban ku daun cau. Dan bari nunggu liwat asak, daging bebek angsa dikuali asak. Tuh ngaropi ngaharulang wetunya. Amis na tadi. Da cingin lo bateri. Dua ngan dua. Ayo jadi itu tadi. Geus ngakeul deui Kang. Ini tereh ngaliwat teh. Praktis. Oh, tanya aku awi, abong padesaan urang mah nya. Tah, ini makanannya lagi campur kayak untuk minuman yang diolah. Tapi koneng tapi bodas. Oh, jahe. Oh, jahe cenah ge. Oh, jahe. Ente koneng bodas sih mah. Udah spesial tadi kuah babannya dia lah Anda. Asak. Matang tuh. Wah, ieu mah loba teuing kurang jelema euy. Kurang jelema Ulah ya. ka kabeh tan bisa anu nyusul sangu aya. Oh. Proses ngabahekeun Liwat. liwet jeung daging angsa dikuali bebek. Kedua. Hayu, tuh. Kurang jelema gitu. Wah, iya kurang jelema ieu euy tah mun sakarel. Anjir. Buru, kadarieu. Wah, kita dahar ya. Bismillah. Makan. Nah, kita barangkakan geus asaknya. Tinggal. Geus lah dahar lah bukan melihat. Ayolah dahar lah. Harus ditambahan deui. Ulah. Sudah bari. Teh, cocok euy. Mantap kieu euy. Apaan di dia ka dia bentar. Mantap ieu mah euy. Seger euy mah. Kang Ade, kumaha Kang Ade? Mana? Mantap euy mah. Mantap. Mangkal. Ceng Jon. Kita asin teh. Haji kumaha ya Kang Haji Dudung ya? Makan. Walah. Angkinoy. Oh, mantap lah. Ya Bah Kusmin terakhir nih. Pas ya rasanya. Lihat. Bebek panggang atau Orang. bebek pedas. Walah. Mantap.